jadi usina jadi ngaji pikeun euceul. Pertanyaan nomor kahiji, naon sababna orang dia ngariung di ieu tempat? Jawab. Euceul rek naon ngariung di dieu rek ngaraguan konsumsi? Naon sababna orang dia make jeung ngariung? Ngadengikeun sholawat terus. Kumaha ceu? Ngagungkeun Kangjeng Nabi hampir mendekati. Rek naon orang dia ngarariung dia tempat. Rek mieling karena kelahiranana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buleudna mah model kitu. Wieu sim kuring tadi. Moal morosot samping dijamin. Bae morosot ge sedekah. Jadi orang dia disebutkan di dia ngariung teh pulut nama nyata disebutkan jawaban teh rek eling kana maulid Nabi. Dina sasi Rabiul Awal, dina sasi mulud ieu sing kuring ceramah ka unggal tempat di mana wae lamun ditanya rek naon ngariung pasti jawabanana rek eling kana maulid Nabi. Loba jalma anu poho dina bulan ieu teh. Naon sababna? Sabab nu dipieling nangan saukur maulid Nabi hungkul. Sakali deui. Loba jalma jeung masyarakat nu poho bahkan panitia nage poho bahwa dina bulan Rabiul Awal teh nu dipieling natengan saukur maulid Nabi hungkul. Nah naon deui kitu Ustad make jeung kudu lain maulid Nabi hungkul sabab dina sasi Rabiul Awal bukan hanya menjadi bulan di mana Rasulullah lahir tapi Rasulullah oge wafat dina sasi Rabiul Awal. Jadi anu dipieling ku urang teh lain saukur lahirna tapi kudu jeung wafatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Kangjeng Rasul teh lahirna teh dinten Senin euceul wafatna oge dinten lahirna teh sasi Rabiul Awal. Kangjeng Rasul teh wafatna oge dina sasi Rabiul. Nah jang naon Ustad mieling kana wafatna baginda Rasul? Jang naon euceul? Kama kola Roma Irama pidang dutihi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga. Lamun nu ku urang dipieling na lahir na hungkul, kadang-kadang urang teh boga pikiran model kieu bae da Kangjeng Rasulna ge aya. Tapi lamun diemutan jeung dilenyepan ku urang sewang-sewangan kieu, Allah ya Karim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, geningan pangkat Rasul oge maot. Komodi abdi geningan pangkat Rasul teh tos teu aya, geningan anu jadi panutan alam teh geus teu aya, mata ku urang teh kudu diemut bahwa Kangjeng Rasul teh entos mah kahartos. Jadi Kangjeng Rasul genah ceuk bahasa Sunda mah bisa maot, bisa wafat, bisa pupus, beda jeung bahasa Indonesia. Ai bahasa Indonesia mah mati we anjing, mati Pak Direktur, mati Satpam, mati Pak Ustad, mati anger we mati. Jadi anjing dan Pak Ustad sama-sama tuh gitu. Coba bahasa Sunda anjing pae, barudak piraku barudak pae, eta barudak mah kusarua jeung anjing pae mah. Anjing pae, barudak maot, Pak Ustad pupus kan beda euceul. Ai tadi mah sarua matak laguna ge teu geunaheun. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati we kabeh. Da laguna make bahasa. Coba lamun make bahasa Sunda euceul. Ibu-ibu maot, barudak, bapak-bapak tukang gapleh, kojor. Kali deui. Ibu-ibu anak domba. Paeh sia teh anak domba mah. Lamun anak jelema maot teu naon. Orang dia tuh konsentrasi. Jawab cing bener metu nunutan. Ibu-ibu anak kucing. Anak urang. Anak maneh. Sia ngarang. Bapak-bapak tukang ngusep. Modar tukang usep euceul salah naon. Keun bae tukang usep mah maot we, amun tukang gapleh tadi pae.
Jadi genah bahasa Sunda mah kitu tah. Jadi aya perbedaan. Hiji bekeuleun pikeun urang sararea balik ti ieu tempat emut-emut tina pertanyaan sim kuring. Urang di dia ngariung teh lain segrek mi eling kana lahirna hungkul, tapi Kangjeng Rasul ge geus diwafatkeun. Sakali deui. Jadi Kangjeng Rasul teh bukan hanya lahir di bulan Rabiul Awal, lain saukur lahir di bulan Mulud, tapi ngantunkeun oge dina bulan Mulud. Hartos ye hiji tabakeleun balik. Panitia sabaraha menit ewang pangersa? Ustaz. Bilih abdi lami teuing. Lanjut ke aya 5 menit deui aya? Aya. Sababna mubalikna 3. Waduh, ya Ustad nu kahiji lila teuing bisa jadi ngewaban gitu dah, bisa jadi fitnah. Hari abdi malah uncek panitia 20 menit ceramah 20 menit. Gitu. Ya teh luar biasa euceuk peuting ayeuna teh. Abdi kudu nama ceramah ka Cisarua ku abdi dibatalkeun dek ceramah di dieu da ka hoyong Kang Agus. Minggu hareup abdi teh tak poe isukna teh mangnan pageto gitu lain pageto na. 2 poe deui teh. Mangkukna bener pagetonya. Nah, pageto abdi teh ceramah ka Ciwidey. Minggu hareup tah ceramah ka Malaysia rada jauh. Alhamdulillah aya ulama deui ka Malaysia. Di Malaysia lain Maulid Nabi euceuk naon sunatan si Upin Ipin. Orang dia lebih colohok. Nah, dia Ustaz lebih ke Malaysia. Apa si Upin Ipin? Nah, kayak yang di ditu abdi nu ceramahna. Teng laguane lah ku euceuk dina TV pokona mah. Gitu. Ustaz teh cenah sengaja bohong tuh. 2. Pertanyaanana. Naon sababna orang dia make jeung kudu nyonto ka baginda Rasul? Naon sababna orang dia bet kudu nyonto ka baginda Rasul? Nahan teu nyonto ka Pak Ustad, nahan teu nyonto ka abdi, nahan teu nyonto ka Pak RT, nah make jeung kudu ka baginda Rasul. Nah, jawaban tina pertanyaan ieu mudah-mudahan jadi ilmu pikeun urang sarerea. Hiji alasanana orang dia kudu nyontok ka Kangjeng Rasul teh sabab orang dia jeung Kangjeng Rasulna sarua. Naon sarwana? Sarua jalmi. Nah. Jadi moal mungkin lamun aya jalmi dipiorang nyontok ka malaikat. Contoh we kieu aya hayam euceuk, hayam di paraban huwut, ku euceuk dicarekan. Cing atuh hayam sia teh maneh teh tong baranghakan teh huwut wae. Tuh tingali domba. Pas domba kana jukut sia teh diasongan jukut ku urang hayam bisa moal. Moal naon sababna piraku aya hayam titah nurutan domba. Jadi jelema oge henteu dititah nurutan malaikat, padahal malaikat mah boga sifat bener tara boga sifat salah. Pantesna mah cek logika jelema teh kudu nama nuturkeun malaikat Jibril anu taat ka Allah. Tapi pada kenyataanana jelema henteu dititah nurutan malaikat Jibril. Hartos je. Sabab manusia maka nurutana kudu ka manusia deui. Urang jelema nurutana teh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab naon? Sabab Kangjeng Nabi Muhammad oge jalmi. Jalmi kitu Ustaz Kangjeng Nabi apa nabi? Mohon nabi teh gelarna. Sifatna jalmi. Mana buktina? Buka dina surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saur Kangjeng Rasul, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Saur Allah, "Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, innama ana basyarum mislukum." Saur Kangjeng Rasul, "Anging pastina ana ari kaula eta basyar." Jelema mislukum sarua jeung euceuk, sarua jeung barudak. Saur Kangjeng Rasul mengaku di hadapan umatnya bahwa aku Muhammad bukan malaikat, aku Muhammad bukan makhluk lain, tapi aku Muhammad adalah manusia. Basyarum mislukum sarua jeung anjeun. Hanya bedana Kangjeng Nabi Muhammad teh yuha ilayya dibere wahyu ku Gusti sami euceuk. Gaduh keluarga Kangjeng Rasul, gaduh keturunan anu disebutna teh Habib teh urang teh nya ceuk. Lamun awewe keturunan Kangjeng Rasul namina teh Syarifah teh. Urang osok gararawe Kangjeng Rasul oge sami gaduh pakasaban sok angkat dagang. Di bumi teh gaduh caroge, nu carogena gaduh garwa sami Kangjeng Rasul oge gaduh. Jadi urang jeung Kangjeng Rasul teh sami manusia. Sehingga jelema teu bisa mengelak.